Nyai Manik nu kasandingan ku Jaswarna mancuh dina tangtunganana bade merhatikeun nu jadi lawan terus nyarita. Andika kudu narima kana ieu kanyataan Ragabaya. Wayahna mun Andika geus moal bisa neruskeun deui tarung sabab Andika ayeuna geus nyandangan tatu di jero kabeunangan kuruntuyan panalajang kuring. Ayeuna waktuna kuring bakal ngabantu kanang bule mangsa ngayunan Mbah Balaganjur bakal terus ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna leuwih hade bandungan we kumaha kajadian anu saterusna anu lumangsung di patempatan. Hiat Jelat cilung selegeuleuh Nyai Manik harita ngajelat saterusna nangtung di gigireunang bule. Nyai Manik ngaret kanang bule bari ngomong lalaunan. Urang sing harapan babarengan anu jeung lawan. Mbah Balaganjur kudu bisa diungkulan kurang duaan ang bule. Kudu memang kudu ngabantu. Sabab Mbah Balaganjur ge bisa dipastikeun bakal ngagunakeun rupa-rupa kakuatan ilmu gaibna. Mangsa malehna ngagunakeun kakuatan ilmu gaib. Eta bagian kuring anu bakal ngimbanganana nang bule. Tapi nang bule kudu ngarti. Kaulah datang ke alam gaib ayeuna keur nyanding dina warugana Nyai Manik. Sarta bakal ngabantu kanang bule. Nya kuring ge memang geus kaharti. Naon sababna maneh aya ngabantu ka kuring. Memang bener dina lebah ngalawanan kakuatan ilmu gaibna si tukang bajigur. Aing bingung gitu teh, Manik. Sahatnya sih maneh teh anu keur nyanding ka Manik teh. Aing jadi penasaran. Engke di mana geus beres ieu masalah. Tenang bakal dijelaskeun ku kaula. Anu lebih penting manang bule, urang duaan kudu mampu ngungkulan anu dilawan. Ningali kadatangan Nyai Manik anu kasandingan ku makhluk gaib sarta bakal ngabantu kanang bule harita Mbah Balaganjur nyarita ditujukeun ka Nyai Manik. Saha si laing sabenerna makhluk gaib? Gimana si laing? Anu geus nyanding kana warugana si Manik teh? Gimana? Andika teu kudu nyaho saha deui kula Balaganjur. Leuwih hade ayeuna mah sing hareupan ku Andika kuring duaan anu bakal tarung ngayuna Andika. Kuring jeung nang bule bakal nyoba kakuatan jeung kemampuan Andika Mbah Balaganjur. Kumaha geus jelas jeung kaharti ku Andika. Nang bule milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Mbah Balaganjur. Mane jadi geus sababaraha kali ngagunakeun kakuatan gaibna euy. Ayeuna aing je anu ngabantuan keur ngalawanan kakuatan ilmu anu maneh ye Balaganjur. Anu matak sakedeung deui maneh kudu bisa diungkulan ku aing duaan. Ayeuna mah giliran aing sakali maju narajang malah dibarengan ku Nyai Manik ye pikeun narajangna si Balaganjur si tukang parawat bujur. Geuleuh aing mah nyaho aing teh keur pilek sateh hantem we sateh nimbung ngelehan sateh. Mbah Balaganjur ngabagikeun paneteupna ka lang bule jeung Nyai Manik terus nyarita dina sikepna anu masih kana tetep tenang. Jadi si laing duaan teh rek maju babarengan pikeun ngahurup dewek ge teh lang bule Manik. Malah si laing duaan boga anggapan bakal mampu ngungkulan kakuatan jeung kemampuan dewek. Hebat pun bener eta caritan si laing duaan jadi kenyataan euy.
mun bener dewek tepikeun ka bisa diungkulan ku si lain duaan mangka dewek geus muarek nembungkeun di diri bakal numpi di jero guha tepikeun ka ngalupaskeun nyawa eta janji dewek nang boleh manik nang boleh jeung Nyi Manik pada sajaga diri pikeun maju naraja Nyai Manik ngareret ka nang bule terus ngomong lalaunan gunakeun kanyatan tanaga atau kakuatan tanaga lapisan sapenuhna dina mangsa ngalakukeun malarajangna nang ngeunaan kakuatan ilmu nu digunakeun ku anu dilawan eta bagian si Manik anu bakal ngimbanganana anu penting nang bule kudu percaya sarta nurut mun dibejaan ku si Maniknya sabab nang boleh mangarti moal kumaha carana ngimbangan kekuatan ilmu gaib anu digunakeun ku anu dilawar kumahana ka hati heueuh ka hati Manik kalau kumaha oge si Balaganjur kudu bisa diungkulan ku urang duaan si goblok teh tah geus nipu ka aing tah si atul bujur teh mun si Balaganjur teu ngagunakeun kekuatan ilmu gaib mah ditadikeun oge geus bisa dirubuhkeun ku aing anu matak cek Manik kudu bener-bener bisa ngimbangan kekuatan ilmu gaibnya nya cenah ngimbangan nu digunakeun ku si Balaganjur sabab eta kekuatan ilmu gaib anu ngaganggu ka aing mah kitu ce memang bagian si Manik eta mana ngeunaan kekuatan ilmu gaib mah bagian ece sok nang bule heula ina mah anu maju narajang nang bule anu geus saga diri maju narajang harita nyarita ditujukeun ka Mbah Balaganjur urang teruskeun sia tarungna sia Balaganjur anu sok diupan bujur ayeuna aing anu bakal maju narajang tada sia hayya Jorelat cirung nang bule maju naraja ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapenuhna jorelat cirung Nyi Manik jorelat marengan kana panarajang nang bule ningali dua urang lawana geus maju narajang harita Mbah Balaganjur ngagunakeun kekuatan ilmu gabungan antara kekuatan ilmu nu aya di alam nyata jeung kekuatan ilmu gaib Mbah Balaganjur kenyingkahan panarajang lawan harita panarajang nang bule anu pangheulana datang dibendung ku sapasang leungeun Mbah Balaganjur sok hiu geus geseh waktu sababaraha detik sanggeusna panarajang dibendung lawan harita nang bule ningali aya kasempatan nu hade pikeun ngasupkeun panarajangna tapi samemeh panarajang nang bule keuna kana sasaran harita Nyi Manik nyarita ka nang bule teu kudu ditarajang nang bule jirim si Balaganjur geus pindah tempat nang kekuatan panarajang bakal ilang kekuatanana teu beda tina rajang hasep nang tuturkeun we ece anu bakal narajang nu dilawan nang Nyai Manik narajang ke tempat anu sejen nang bule ngajorelat nuturkeun jorelatna Nyi Manik anu narajang ke tempat anu sejen harita Nyi Manik narajang ke lebah tangkal kai gede katingalina ku nang bule mah tapi katingalina ku Nyi Manik mah Mbah Balaganjur tapi sameme sabetan pedang Nyi Manik keuna kana sasaran ngadadak Nyi Manik kajorelat deui narajang ka tempat anu sejen bari maju narajang ke tempat sejen harita Nyi Manik nyarita ka nang bule si Balaganjur pindah tempatna ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna keur nyamarkeun panenyo anu dilawan terus tuturkeun ece nang ece tuturkeun nang bule teu loba carita
harita nurut karena caitan Nyi Manik anu luwih ngarti karena kekuatan ilmu gaib anu digunakeun ku anu jilawan. Katingali kunang bule nu jadi sasaran panarajang Nyi Manik teh tetela tangkal cau sedengkeun katingali ku Nyi Manik mah jirimna Mbah Balaganjur. Sabetan pedang Nyi Manik anu ngarah kana beheung lawan teu kena kana sasaran sabab Mbah Balaganjur jingkrak kagigir bari leungeun katuhuna rek ngajambak buukna Nyai Manik. Tapi anu rek dijambak buukna ngagajeleng ka tukang. Sahyuk jingkrak prosat hiuk gajeleng. Nyi Manik luncat ka tukang. Sedengkeun ang bule anu marengan kana panarajang Nyi Manik. Harita panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana tangkal cautea. Jerelat cileng sohiuk jebrodas. Dewe kabeunangan. Kadenge sora Mbah Balaganjur anu ngageronahan ka nyeri. Kunang boleh tadi katingalina tangkal cau teh jadi robah. Jadi Mbah Balaganjur anu keur ngadarigdeug mundur ka tukang. Tapi Mbah Balaganjur gancang mancukeun tangtunganana dina kayaan teh sakara-kara. Panarajang nang bule harita ngarahuh dari jeung teu naon-naon pikeun dirina. Kekuatan panrajang si lain cukup hebat euy. Tapi can mampu ngarebuhkeun deweknya. Jadi mun si lain hayang bisa ngarubuhkeun dewek mangka kekuatan panrajangna kudu nu leuwih hebat nang bule. Jalur si lain kala kaluncat ka tukang, oh ku dewek geus bisa kanyahoan kalemahan si lain Manik. Nyai Manik musirkeun panetepna kanu jilawan terus nyarita. Andika teu kudu nyarita lain-lain Balaganjur. Kakuatan ilmu gaib nyamarkeun panenjo teu bisa mangaruhan panenjo kuring. Jadi tarung jelas bakal berat pikeun Andika. Pikir ngungkulan dua urang lawan anu mata geus teu kudu lobat carita kali tinggal buktikeun kakuatan jeung kamampuan Andika Balaganjur. Nang bule milu nyambungan kana caitaan Nyai Manik ditujukeun ka Mbah Balaganjur. Kakuatan daya tahan maneh memang hebat oge sia Balaganjur. Maneh geus sababaraha kali kabeunangan ku panrajang aing tapi maneh acan rubuh-rubuh kene anjir. Jadi penasaran ka akunya juga. Macak aing terus narajang je teh moal eureun. Mun maneh masih kene bisa hudang deui masa Balaganjur. Mbah Balaganjur terus nyarita deui. Dewek memang boga kekuatan daya tahan badan nu geus kalatih. Sarila memang tacan aya kekuatan panarajang anu mampu ngarubuhkeun dewek. Tapi kan ka dewek bisa ngoneal di hudang. Anu batak sanajan dewek ayeuna di karajang kuduaan. Cancang dus saing duaan bakal mampu ngukulan kekuatan jeung kamampuan dewek nang boleh Manik. Nyai Manik tetep seukeut kanu jilawan bari nyarita. Andika teu kudu ngagulkeun diri sorangan Balaganjur. Dina ieu tarung kuring jeung nang bule geus boga tekad anu sarua pikeun tarung ngungkulan anjeun. Pokona usah pikeun ka binasa taruhanana. Anu matang tarung teu pikeun ka sabalila oge bakal disorang Balaganjur. Nang bule milu mairan dicaritaan bari saya gadiri pikeun nuriskeun tarungna. Sok maju narajang geus kudu diatur sagarupa. Make jeung kudu sakali sewang anjir. Anu jelas aing jeung Cemanik anu bakal terus narajang mah Balaganjur.
aing duaan muawa ka eureuna Rajang mun can ningali maneh rubuh dina kayaan geus teu bisa hudang deui. Tapi aing boga kayakinan da kumaneh bakal kaalaman sia rubuh teh sia. Percaya ka aing Sabalaganjur? Hasok tong loba ngomong. Buktikeun we jadi lain jana bule. Memang katang tuannya kitu un dewek rubuh masih kene bisa hudang mah. Tapi keun ka iraha oge talung mah bisa doy. Heuh mangga si aing duaan sia ayeuna nu bakal majuna Rajang sia Balaganjur dirubuhkeun sia mah ku aing. Hayya! Jurelat cilung nang bule leuwih teu heula majuna Rajang. Saterusna Nyi Manik ka Jurelat marangan kana panarajang nalang bule. Sedengkeun nu ditarajang harita Mbah Balaganjur geus boga pamikiran. Salah saurang lawana kudu aya anu bisa diungkulan heula. Nyai Manik anu kasandingan ku Pujaswarna anu kudu leuwih teu heula diungkulan. Sabab makhluk gaib anu nyanding kana warugana Nyi Manik bakal leuwih ngarti jeung mampu ngimbangan kekuatan ilmu gaibna dibandingkeun jeung na bule. Kitu jalan pamikiran Balah Balaganjur dina waktu harita. Waktu panarajangna bule datang, harita Mbah Balaganjur teu nyingkahan atawa ngabendung panarajang lawan. Ngajadikeun panarajang sapasang leungeun nang bule ngahantem kana anggota badan lawan. Nyai Manik rek ngabejan ulah ditarajang geus celak kaburu panarajang sapasang leungeun nang bule ngahantem badan lawan, ngajadikeun Mbah Balaganjur ngacungker rubuh maring lemah. Sedengkeun Nyi Manik anu marangan kana panarajang nang bule harita datang digigireun nang bule bari nyarita. Urang leungiteun lawan ieu mah nyang bule. Leungiteun lawan kumaha? Apanan si Balaganjur dihantam ku panarajang aing terus rubuh geus teu bisa dihudang. Teu katingali kitu ku Nyi Manik. Waktu di dia ngahantam si Balaganjur ku panarajang. Alah. Ditarajang ku nang bule lain Mbah Balaganjur nang. Sok tahan heula, tahan napas nang. Bali puseurekeun perhatian anu tadi cek nang bule ngajungkeun teh. Nah bener Mbah Balaganjur. Cik cobaan buktikeun nang. Nang bule harita terus nahan napas bari musirkeun perhatianana ke lebah tempat ngacungker rubuhna Mbah Balaganjur. Barang geus sidik harita nang bule jadi kagetin oge sabab anu ngagoler teh tetela lain Mbah Balaganjur tapi catang bobo. Kurang ajar si Balaganjur ya saat kelbujur geus ngalajokeun di aing si wolak janten deh. Aduh kumaha ya teh Nyi Manik. Alah aing janten manghulang ieu mah ya. Si Balaganjur aya di mana ya teh Nyi Manik? Anu matak semalik datang ka dieu oge nang. Tadi waktu datang geus nyarita pan. Ieu mah si Balaganjur boga kekuatan ilmu anu digunakeun ku manehna ilmu gaib oge ieu teh. Ku Nyi Manik can bisa katebak ramahanana nang. Anu matak Nyi Manik can bisa mastikeun aya di mana ayeuna jirimna si Balaganjur. Urang kudu tetep waspada ieu manang. Bisi si Balaganjur ngabongohan ngalakukeun panarjang ka urang. Pokona urang ulah balangah ieu manang. Nang bule jeung Nyi Manik masih calicing di tempatna bari merhatikeun mut paneutupna kasabudereun eta patempatan neangan cirim anu jilawan nyata Mbah Balaganjur.
Tina kayaan gerek itu harita dua nana jadi curing hak. Waktu ngadenge sorana Mbah Balaganjur anu nyarita. Datangna sorate tina jero taneuh anu jarakna kila-kila 4 lengkah di tempat cicingna nang bule jeung Imani. Dewek ayeuna aya di dieu dina jero taneuh nang bule mani. Oh, bisi nyusul hayang ngabuktikeun mah. Ha, sok saing asup kana jero taneuh euy. Tanungna diteruskeun dina jero taneuh. Bang-bang nama keur si laing anu nyaning kana warugana si Manik. Ha, sok susul dewek kana jero taneuh. Mun memang si laing mampu ngungkulanana. Puja suarana anu nyaning dina warugana Nyi Manik bisa ngarti kana maksud tujuan Mbah Balaganjur. Anu ngahaja mancing sangka nyusu Mbah Balaganjur nurus bumi. Anu tangtu we mun tepikeun ka ngalakukeun tindakan justru puja suarna kudu kaluar tina warugana Nyi Manik. Nu dilakukeun ku Mbah Balaganjur mangrupa cara pikeun mecah kakuatan nu dilawan. Nyai Manik anu kasalingan ku puja suarna harita Nyi Manik kantelkeun curugna kana bibirna isarah sangka nang bule tong waka nyarita. Saterusna Nyi Manik harita nyarita bari museukeun perhatian ka lebah tempat anu sorana Mbah Balaganjur tina jero taneuh. Andika sakudu ngarti Balaganjur. Kuring lain teu mampu nerus bumi nyusul tempat Andika. Anu saterusna tarung dina jero taneuh. Tapi karena pamaksudan Andika geus bisa katebak. Nyata hayang misakeun kakuatan lawan. Cara nu dilakukeun ku Andika ayeuna nandakeun Andika memang geus teu mampu ngalawanan kuring duaan Balaganjur. Jadi pancingan teh moal aya hartina. Tetela si laing bisa nebakana karena pamaksudan dewek. Tapi mun bener si laing boga kemampuan ti alam gaib, gunakeun kekuatan si laing sangkan dewek bisa nemongkeun diri. Si laing pasti moal mampu sia. Nyi Manik anu kasalingan ku puja suarna meuremkeun parona sakeudeuh. Pedang dina dengan katuhuna katingali ngagereter. Puja suarna anu nyaning dina warugana Nyi Manik halita ngagunakeun kakuatan ti alam gaibna saterusna Nyi Manik kacuerat mulu ka tempat keluarna sora Mbah Balaganjur tina jero taneuh. Kajadian saterusna harita Nyi Manik kagunakeun pedangna. Tungtung pedang amles nembus kana jero taneuh. Jelas yuk pulas. Pedang nu digunakeun ku Nyi Manik tepikeun ka satengahna harita amles kana jero taneuh. Nang boleh ngacuelat hayang nyampeurkeun terus nangtung di geureun Nyi Manik anu harita masih nyekelan gagang pedangna. Sedengkeun pedangna masih kene dina kaayaan mabes kana jero taneuh. Alah nya ante gablek kinten-kinten tah si arek bujur teh. Wah, dasar jelema goblok ge mah ieu teh Manik. Kalaka ngajakan tarung dina jero taneuh sagarupanya. Alah, terus eta pedang teh Manik tepikeun ka mabes satengahna kana jero taneuh. Nah bisakeunna kitu kasih eta si atuh bujur teh Manik. Heuda kuring mah can ngarti teh Manik. Pedang Manik anu nembus kana jero taneuh nu dibarengan ku kakuatan ilmu gaib tangtu bakal aya pangaruhna keur si Balaganjur nang. Bisa wae maneh terus nemongkeun diri atawa jirimna atawa bisa wae pindah ka tempat sejen. Ya urang daguan heula we nang. Kumaha ketakna si Balaganjur anu saterusna. Tina kayaan keur kitu harita lang bule jeung Nyai Manik. Jadi curing hak diwe sabab kadenge dari sorana Mbah Balaganjur tapi sorana teh ayeuna mah kaluarna tina jero walungan.
Geteran sorana kawilang jelas kadengena. Padahal jarak di tempat cicing Nanang Bule jeung Manik teh rada anggang kawalungan mah. Dewek ayeuna aya di jero walungan yeuh Jang Bule Manik. Di jero walungan euy. Mun laing duaan moga kemampuan hasok sedatang teuleum sia ka jero walungan. Ulang teruskeun tarungna dina kayaan bari teuleum. Si laing duaan geus bisa dipasikeun moal mampu sia nyusul dewek nu aya di jero walungan. Hasok datang saing duaan ka dieu Jang Bule Manik. Nang Bule jeung Nyi Manik silih teuteut. Nyai Manik leuwih teu nyarita. Urang kudu teuleum ka jero walungan ieu mah. Neruskeun tarung bali teuleum mun kayak kieu mah nang. Kumaha sanggup mun tarung bali teuleum di jero walungan? Aing geus kalatih ari teuleum mah Si Manik. Alah, tapi lila teuing mah tangtu we aingna moal kuat. Kudu timbul heula narik napas. Kitu rupa-rupa pisan ieu si wabalak teh yeuh. Make jeung ngajakan tarung di jero walungan sagarupa. Aduh, nah ieu mah yeuh teu kuhan teu. Nyai Manik kahulang sakedeung siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita. Kan baya tunang, Si Manik we anu teuleum asup ka jero walungan. Tarung ngalawanan si Balaganjur. Tah Nang Bule mah nungguan we lah nangtung dina luhur batu gedenya nu aya di walungan. Parangkeun ningali jirimna si Balaganjur, mangka geus teu kudu asa-asa deui gunakeun kakuatan sapenuhna nang. Pikeun rajang anu jadi lawan. Anu jadi sasaran panarjang teh kudu sirahna nang. Kade poho ieu kade poho dina waktu Nang Bule nibankeun panarjang kana sirah lawan nang. Kudu bari nahan napas. Kumaha ka hati nang? Sok ku aing ka hati ceulah. Nah ari Si Manik moal eungap kitu mun dina waktu lila aya di jero walungan. Terus bae jeung kudu tarung deui. Si Manik memang boga elmuna sangkan kuat teuleum di jero walungan nang. Mudah-mudahan si Balaganjur bakal kawalahan anu saterusna muncul di jero walungan. Bisa nemongkeun jirimna. Dina kaya seperti kitu mangrupa kasempatan anu hade ke Nang Bule pikir ngalakukeun panarajangna ka si Balaganjur. Hayu ayeuna mah urang datang we ka walungan nang. Jurelat sulung. Nang Bule jeung Nyi Manik kacurat mulu ka lebah walungan. Sangeusna aya di sisi walungan harita dina jero walungan kadenge deui sorana Balaganjur. Si laing duaannya dah bener-bener boga kahaya ngungkulan kekuatan jeung kemampuan dewek Nang Bule. Manik wani datang nyampeurkeun. Nah gila-gila si laing sagup kitu tarung di jero walungan. Nyai Manik anu kasandingan ku Pujaswarna harita nyarita. Andika tong waka nganggap enteng kalau jilawan Balaganjur. Kuring anu bakal teuleum ka jero walungan. Sarta tarung ayunan Andika rek sabaraha lila aya di jero dasa walungan. Ku kuring bakal diladenan Balaganjur. Nang Bule harita milu nyarita ditujukeun ka Balaganjur nu teu katinggali jirimna. Maneh rek ngajakan tarung di mana we oge bakal diladenan sia Balaganjur kudu ajar. We maneh ayeuna ngagejebur anjir. Disusul ku aing duaan maneh. Aya di mana we oge sia Balaganjur. Moal diantepkeun sia. Kajenting humpat ke liang cocopet oge sia. Si liang bujur. Eueuh kakuatan nu gaib-gaiban jeung aing mah anjir. Sok jeung aing mah lah. Dagoan sia. Tong ini kabur maneh Balaganjur. Sakedeung di maneh bakal ngambang jadi bugang sia Balaganjur. Si laing teu boleh tarik ari ngomong Nang Bule. Geus teu kudu loba carita sia hayu datang.
sok dewek idaguan di dasar walungan sia. Memang si lain duaan boga kemampuan, sok buktikeun sia. Nyi Manik tina kayaan dengan kato masih nyekelan pedang. Harita negep kanang bule betus nyarita. Cemanik ayeuna bakal teuleum ka jero walungan nang. Cemanik bakal ngagunakeun sakabeh kekuatan jeung kemampuan diri. Si Balaganjur kudu kadeseh, saterusna manehna bakal muncul di jero walungan. Geus muncul jilid nama bagian nang bule we nya anu kudu ngabereskeunana. Siap Cemanik lah. Ku aing bakal dilaksanakeun eta caritaan teh. Jadi aing mah ayeuna nungguan we nangtung dina batu gede nya nu aya tengah walungan. Kitu maksud Cemanik teh meulina nya. Nya bener kitu. Cemanik percaya ka nang bule. Nang bule boga kemampuan jeung kekuatan panarajang anu paling hebat nang. Anu mampu melenan si Balaganjur. Nang ayeuna Cemanik bakal teuleum ka jero walungannya. Jorelat kecilong kejebur. Harita Nyi Manik kejebur karena jero walungan. Sedengkeun nang bule ngajorelat luncat saterusna nangtung dina luhur batu gede anu aya di tengah eta walungan. Nyai Manik puguh kasandingan ku puja suarna anu datang ti alam gaib. Harita teuleum ka dasar walungan teu ngarasa eungap. Sok sanajan sakumalila nada puguh memang kakuatan ge aya di Talaga Warna. Sanggeusna aya di dasar walungan harita Nyi Manik aduh hareupan jeung Mbah Balaganjur anu ngabagiakeun kadatanganana. Kakuatan ilmu harita Mbah Balaganjur teu ngarasa eungap. Sok sanajan dina waktu lila aya di jauh dasar walungan. Silain sorangan geningan aya datang teh wani. Kunaon deui bareng jeung sidang bule. Padahal dewek hayang neruskeun tarung teh dihurup ku silain jeung sidang bule. Silain benar-benar nekat Manik. Wali tarung ayunan dewek di dasar walungan. Nang bule tu kudu milu babarengan datang ka dieu. Sabab cukup kuring sorangan bakal mampu ngukuran anu dilawan. Kekuatan ilmu gaib anu digunakeun ku Andika bisa diimbangan ku deui kuring Balaganjur. Jadi Andika geus teu kudu nanyakeun di nang bule anu jelas kuring bakal ngalawanan Andika. Dewek jadi terap. Silain memang geus waktuna kudu kaluar tina warugana si Manik sia. Anu saterusna mulang ka sarakan. Makhluk gaib seperti selain Canyaho. Canyaho ka dewek anu geus loba nalukeun. Jeung nundukeun makhluk-makhluk gaib. Silain geus ngaganggu jeung halangan kana karepa maksudan dewek Manik. Dewek bakal ngabuktikeun kekuatan dewek mampu ngaluarkeun silain tina warugana si Manik. Teu kudu loba carita tanpa bukur Balaganjur. Leuwih hade urang mimitian ge tarung rasakeun di panarajang kuring. Hayya! Nyai Manik maju narajang bari ngagerakeun pedang. Mbah Balaganjur ngimbangan panarajang dilawan. Tarung di jero walungan dina dasarna memang teu bisa luasa seperti di darat. Tapi lantaran masing-masing pada boga kemampuan kekuatan ilmu gaib, harita anu keur teu kahalangan ku kaayaan. Sabab Nyi Manik anu ngarah karena dada lawan harita teu disingkahan ku Mbah Balaganjur, tapi
kulengan kenca Mbah Balaganjur malah bari lengan kenca nakis pedang lawan harta dengan katu Mbah Balaganjur langsung ngahantam karena dadala Nyi Manik anu teu ngadua karena eta palajang lawan. Sarsuk datang sabatan pedang sarsuk pedang lawan ditakis ku lengan kenca sedengkeun dengan katu Mbah Balaganjur ngahantam karena dadala lawan sedek Nyai Manik kagero kaget menahankan nyari terus